Oh iya mah urusan Gusti kirang bara urang ayeuna teh cara Imam Sibaweh mah. Imam Sibaweh saking ku jago-jagona Imam Sibaweh waktu hari tapi aya bisa nunggulan tuh bisa aya nunggulan kan ilmuna Imam Sibaweh saking ku jagona Imam Sibaweh malaikat ge dibentak ku maina Imam Sibaweh saking ku jagona Imam Sibaweh ngangkatkeun leungeunna keula ngangkatkeun leungeunna ulah wakak nakolkeun eta gada ka kaula cicing malaikat munkar nakir kaula rek ngajawab kana pertanyaan anjeun he munkar jeung nakir ngan kaula rek nanya heula ka anjeun lamun bisa anjeun ngajawab pertanyaan kaula rek ngajawab kana pertanyaan anjeun cak malaikat munkar wa nakir jawabna sok anjeun rek nanya naon ka kaula dijawab ku kaula cak malaikat munkar nakir. Imam Sibaweh kitabna ribuan kitab tapi ka zaman kiwari eueuh khusus anak kitab Imam Sibaweh naon sababna diduruk ku pamajikanana geuning diduruk ku pamajikanana kitu ari ulama eta Imam Sibaweh saking kasepna boga pamajikan geulis eta pamajikan Imam Sibaweh pagaweana teh ayeuna lain ngumpul ibadah ka Allah beurang jeung pentingna ngaina ngarang kana kitab nulis kana kitab. Ayo beurang ayeuna nulis kana kitabna Imam Sibaweh saking kulobana Imam kitabna lamun aya nyokot kitab pangluhuna make taraje saking kuloba-lobana eta kitab rek nyokot lupa kitab pangluhuna make taraje hiji mangsa Imam Sibaweh ayeuna keur ngarang kana kitab eta pamajikanana malam pertama we ngageduk ibadah ka Allah ngarang kitab pamajikanana mah geus ayeuna tarna nangguan Imam Sibaweh kesel digang peuting isukan sugane malam kadua anak ditangguan deui Imam Sibaweh ai urang kumaha urang langsung bicurang jiga urang mah Imam Sibaweh pangantena anyar imam ngageduk ke ibadah ka Allah sugan malam katilu eta pamajikanna di kamar nangguan we ibadah nangguan Imam Sibaweh nyampeurkeun teu daekeun nyampeurkeun tepikeun ka aing batak cak ulama di mana boga pamajikan di mana keur papangantenan 40 hiji poe 40 hiji peuting ulah waka dipeutingan. Ayo urang kumaha urang? Wah, juga can jadi panganten di gabras kos mah. Nah untuk Imam Sibaweh panganten anyar. Ayo we. Naon sababna bisi ngaganggu kana ibadah. Bisi ngaganggu kana ibadah. Padahal Imam Sibaweh dicoba ku Imam Sibaweh eta pamajikan. Dicoba ku Imam Sibaweh kuateun apa henteu tepikeun ka malam ka 40 poe eta pamajikanana saking ku kesalna ayeuna Imam Sibaweh tiap peuting ayeuna ngarang kana kitab eta kitabna diduruk kabeh ku pamajikanana saking kesel disampeurkeun ku Imam Sibaweh sia teu bisa diajak ibadah ku aing ayeuna ngaduruk kana kitab-kitab aing tolak tuki salah nolak aing ka anjeun tiluk dianteurkeun balik nah untuk eta teh Imam Sibaweh nyoba ieu pamajikan bisa diajak ibadah apakah henteu kusabab malah tong sumauna bisa diajak ibadah malah ngaganggu kana ibadah. Saking ku jagona Imam Sibaweh begitu pupus di alam kuburna torojol datang malaikat munkar wa nakir. Datang malaikat munkar jeung nakir tekadkeun sagolek pangkek sacageuk pageuh ulah bisa diudar deui di mana jalma maot datang malaikat munkar wa nakir. Malah ceuk sapali ulama tekad sunnah wal jamaah samemeh datang malaikat munkar wa nakir datang heula malaikat ruman. Naon malaikat ruman tugasna ayeuna nyatetkeun amal alus jeung amal gorengna. Eta malaikat ruman datang kasih mayit cicing hareupeun mayit malaikat ruman. Ceuk malaikat ruman gudang anjeun diuk si mayit. Ceuk eta mayit aya saha anjeun kaula malaikat ruman. Rek naon anjeun ka dieu kaula dititah ku Allah. Aya perlu naon anjeun ka dieu kaula tugas kaula nitah nyatetkeun nuliskeun amal anjeun keur waktu di dunia. Mudah-mudahan tong sumauna di akhirat komo di kurwa urang keur ngalaksanakeun ayeuna di alam dunia mudah-mudahan sing dipere taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal eta malaikat munkar wa nakir ceuk malaikat nakir ka malaikat munkar tanya ku anjeun eta Imam Sibaweh di alam kuburna kieu we di ibadah ka Allah da sabab ayeuna di jero kuburna keur waktu hirup lage tukang ibadah di jero kubur teh kumaha keur waktu hirupna keur waktu hirupna
tukang bab aina imam si baweh tukang ibadah ka Allah, ahli ibadah ka Allah, di jero kubur teh keur cicing we, keur ibadah ka Allah. Cek malaikat munkar wa nakir, marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Imam si baweh cicing we imam si baweh. Cek malaikat munkar, kir gantian sebenarnya. Ngacedok baik ku aing mah. Geus jangan aing. Tukang saya mundur. Ganti malaikat nakir. Jawab ku anjeun. Kaula rek nanya ka anjeun, jawab ku anjeun. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Kumaha si babe? Cicing kieu. Cek malaikat munkar, cek malaikat nakir, kar gini ku aing cicing wae. Ya bagus gantian ku aing deui. Cek malaikat nakir, kangke lamun kusa ditanya, teu ngajawab deui, dagorkeun gada sia. Ayo jawab ku anjeun, cek malaikat munkar, jawab ku anjeun, marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Eta imam si baweh istu cicing we wiridan ibadah ka Allah. Cek malaikat munkar, cek malaikat nakir, geus kar jadi takolkeun. Begitu eta gada rek didagorkeun ka mayit, eta imam si baweh ngangkatkeun leungeunna. Keula ngangkatkeun leungeunna. Ulah waka nakolkeun eta gada ka kaula. Cicing malaikat munkar nakir. Kaula rek ngajawab kana pertanyaan anjeun, he munkar jeung nakir. Kan kaula rek nanya heula ka anjeun, lamun bisa anjeun ngajawab pertanyaan kaula, kaula rek ngajawab kana pertanyaan anjeun. Cek malaikat munkar wa nakir, jawabna sok anjeun rek nanya naon ka kaula, dijawab ku kaula cek malaikat munkar nakir. Anjeun tadi nyebutkeun man robuka. Man dina lafaz man robuka, man naon? Eta malaikat munkar, man naon sia? Cek menakir, nyawa eta sia. Kumaha ieu? Teu panai urang mah tugasna ka Allah dititahkeun nanyaan ka mayit. Urang mah teu ngaji ieu mah naon? Gara-gara sia itah nakol. Sia. Pas sia we, terus kumaha ieu kan kabur. Bebeja ka Allah Gusti, hamba Gusti si baweh ngaranna abdi bakal ukur ayeuna ngalaksanakeun tugas ti Gusti. Sok ayeuna Gusti adikun kumaha abdi nanyaan teh kalah malik nanya, da abdi mah teu ngaji tiba ngalaksanakeun tugas ti Gusti. Sok ieu ayeuna jalma teh kudu kumaha? Cek Allah kumaha jawabna. Munkar nakir antepkeun. Eta jalma eta hamba kaula si baweh ngaranna kakasih kaula jalmi soleh ku anjeun ulah dikukumahakeun antepkeun ulah ditanyaan antepkeun arek nyiksa arek nanyaan ka mayit anu sok daek ibadah ka Gusti Allah. Mun cek urang mah meureun ngaji, maka mudah-mudahan ieu pangajian sing jadikeun saksi di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.